kayak gitu. Iya. Cek langit, namun di anjeun aya Baitullah di kami ge boga masjid ngaranna Baitul Makmur. Jadi masjid teh aya 2. Bisi urang ayeuna bade ka Mekah teu kenging cenah nuju corona, mending ka Baitul Makmur wae aman. Di langit kadua loba deui. Batu na ge Hajar Abyad, batu bodas. Sabab tadina itu batu teh hiji buleun. Itu ku Allah dibelah. Turunkeun ka dunya sabelah, disimpen di Masjidil Haram, ayana di juru paliwetan kidul. Naprok zaman Nabi Ibrahim. Kata kalau menjalma nyium kana Hajar Aswad nu asli eta, di mana cep kana Hajar Aswad teh pageuh rarajalmi. Kawas kasetrum moal bisa dilaan. Sanajan dikenyang sukuna ge kajen coplok huluna mah tinggalin deui. Lain heureuy. Itu engke di mana teu saeb dosana da belosep nyalira. Mata layu jarul haji labil janata di dinya. Nyumawi di mana urang ka Mekah nyium Hajar Aswad cep saminggu mah tong kadilaan. Amun cek batur cenah aya can kabagian pageuh keneh. Kasih buat tiban cerom gitu mah tuh dosa lagi can kecerot-cerot acan terus ngeburubuk manten wah balik lagi habu iya badat buka gelar kayak itu haji habu keluarga gitu aja ya Hajar Aswad Hajar Abyad kutina kalamian zaman Kanjeng Rasul ieu batu Hajar Abyad teh ragrag parebut sahabat itu saur Kanjeng Rasul sahabat tong diparebutkeun tong ningali batukna tingali nu gaduhna Allah itu terus kada kumaha tuh tingali amparkeun sorban Kanjeng Rasul canak batu ka tengah-tengah sorban yuk urang gotong lain berat kebersatuan canak ku Kanjeng Rasul ka tempat nu ayeuna nganggo tihang ceb tah Hajar Abyad disimpen dina luhureun tihang da teu ditemok baheula mah kamu ditembok nyium naon itu dia sejarah Rasul lami-lami pusing bumi kieu wae mah cenah lila ieu ngarengsekeun persoalan hayang digebuk punukna bae langsung ngedepek nya saur bumi yeuh masing boga naon-naon oge tetep darajat maluhur kami boga naon deui anna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habibi rabbil alamin pi'a saur bumi sategesna darajat maluhur kami